Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 151 sampai ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lam. Saperti kami geus ngutus ka maraneh rasul ti antara maraneh anu ngabacakeun ayat-ayat kami ka maraneh jeung ngabersihkeun maraneh jeung ngawulangkeun ieu kitab Al-Qur'an katut hikmahna ka maraneh sarta ngawulangkeun ka maraneh saniskara anu tacan dipikanyaho ku maraneh. Fadhkuruni azkurkum washkurunli wala takfurun. Kukituna maraneh kudu inget ka kami tan wande kami oge inget ka maraneh jeung maraneh kudu muji syukur ka kami sarta ulah kufur. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.